Sareng upami di emut-emutnya ditinggal deui gitunya. Eta memang lucu pisannya. Pikaseurieun saestuna mah gitunya bet aya lagu Sunda gitunya. Dari lagu-lagu nu sejen mungkin aya wae nya di daerah komo di Afrika gitunya sok aya lagu-lagu voodoo gitunya anu memang dispesialkeun dikhususkeun kanggo ngondang-ngondang dedemit gitunya jurig jarian jeung sajabana kanggo kekuatan-kekuatan mistis gitu. Tapi dari tataran Sunda mah teu aya hal-hal lagu komo distatuskeun kanggo ritual-ritual mistis seperti gitu teu aya gitunya. Simkuring ngaos sababaraha sumber oge teu acan meundak hal-hal anu sapertos kitu gitunya. Aya oge memang anu disakralkan. Eta berada benten memang aya lagu-lagu nu disakralkannya sapertos lagu-lagu penghargaan ka tokoh-tokoh karuhun sapertos Gending Pajajaran, Wangsit Siliwangi kitu tanya eta memang lagu-lagu aya kidung kitu anu rada dipandang disakralkan gitunya ku ahli-ahli seni teh.